Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipika hormat, Akang Cipayun, hayu anu sanggakeun puji sinang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu tos maparingan nikmat iman, nikmat Islam, jeung nikmat sehat walafiat. Oge teu hilap shalawat sinang salam alang carakeun ka junjungan alam habibana wa rasulana wa nabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana tabi'in dugi ka urang sadaya salaku umatna mugia salamat di dunia jeung di akhirat. Bapak Ibu guru anu kusim paling dipika hormat. Oke, sadaya rencangan abdi kelas 11 IPS 2 anu dipikanya. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun hiji judul nyaeta tentang cita-cita. Cita-cita teh nyaeta tujuan dina kahirupan urang sadaya. Namun misalkeun jalma teu bogohan cita-cita, geus pasti jawabna ge bakal bingung da kusabab teu bogohan tujuan. Ku kituna urang anu salaku kene masih pelajar kudu ngagaduhan cita-cita saluhureun langit. Salah sahiji cara ngahontal cita-cita teh nyaeta singetol di ajalna. Pan aya paribasa anu ngagambarkeun cikal cek ninggang batu lawan-lawan jadi legok. Tah eta teh ngagambarkeun gambaran sakumaha hesena jeung butuh perjuangan oge. Sangkan orang tiasa ngahontal cita-cita. Mun sakitu wae ti abdi, mugi yang sadaya bisa jadi jalma anu sukses. Punten bila aya kalepatan tina cariosan abdi, sabab kesempurnaan mung milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.